neme prapta kagetna ya kagire-gire kaget kunira ningali ingkang neme prapta kagetna kagire-gire ingkang kasranok di satengahing marga ya kasranok di satengahing marga wis pinasti kersayang widi ya kersayang widi Raden Gatot Kaca Astra jingga dawala kaget ieu asumbengan ponggawa oge wala dia balad kot buta angkot buta unera kangandika Paur yang newo-newo lain ditojok kedudungan dulu angan ya jangan newo-newo wae matak naon nggak jedog atel sungutna sugan menteureuy teh sila kaula dina waktu ayeuna aya ku kebeneran ya kerpoekeun jalan kaula ya bingung dalam bating parapatan di dieu aya geusan jaker nanyakeun tapi dangdung ya ponggawa nah sampean urang mana reka mananya maksud jeung aya tujuan naon aya di wewengkon urang mana ket urang mana maneh silahkan duduk cicing siap cuma juga si abdi teu lompatan ieu sarwana teh jeung si ieu dulu soner hirup ya dibegageul anjing kitu aing mun digemes na bono diikat beungeutna beureum kawas bawang buruk ujug kawas bawang buruk jeung dianting deui baik kumaha aing ulah bisa teh kasasi bae saha ngaran sampean kisil ngaran kaula ora kapinu lamun sampean hayang apal ngaran kaula nu katelah nyaeta Gubarjah Sakti wah iya Gubarjah Gujubar kejebur teh Kang iya lu Gujubar kejebur tuh Gubarjah Sakti lain Gujubar kejebur lain atuh kak nah atuh kayang teh teu jelas sama dedengan teh cicing ulah newo-newo wae aya rumah saboga ceuli saliwer mah geuleuh jadi si anjing gebeur banget aduh mendeket di papag waing Gubarjah Sakti ngaran sampean ora kapino itu nu tukang saha kaula ge sarua Gubarjah naon si Jabrik ngaran kaula Gubarjah Udin tolol jelema teh oh mah nya Gubarjah Udin lu ai sampean sangaran ngaran kaula ora kabino ngaran kaula lamun sampean hayang apal nyaeta Jakalena Jaka naon Jaka lupa le Jakalena oh Jaka lupa kana teh itu nu diikat nu beungeut beureum sarua dewe ke Jaka Jaka naon maneh kaula mah Jaka laladan Jaka naon goblok Jaka laladan ya aing mah karak ngadenge mah Jaka laladan mun aya ge Jaka geledeg
Ai itu nu make kerpus beureum. Karang ngabohong sih mah. Kuring ge sarua jaka. Jaka naon maneh? Jaka naon atunya? Jaka sebelum. Geus kuring mah Joko Tingkir lah. Goblok lagu atuh teh mah. Jaka lupa ora kapidu. Urang mana sampean? Urang dia asli apa sarua tamu ka kaula? Sarua kaula keur namu. Gan. Ulah sok ngabohong kan pamali agan teh. Isik. Ya, piraku pangagung bohong ya. Aku pangagung gede wadul. Ya. Lupa. Ya, kok sareng Lupa lagi. Bedakeun gitu eta mah teu asup panggilan. benar. Nu Eta mah teu ada acaraan. lain. Oh, kerapikeun heula. Geus. Geusan. Encan rek diturunkeun goong. Jaka lupa urang hormanihor. Oh, sia. Kau tutuluyan agan ngabohong teh. Cicing. Hormanihor teh mana? Hormanihor teh mana we? Asa kana kadenge kaula mah. Hormanihor teh 100 teh ngidul. Kasinang panon. Tinu kamari teh nanyak deui. Tinu keur kamari ngagotongan gamelan teh. Kayak aya SD belok ka kiri. Ti 100 teh katongo, aya SD belok kiri. Turun ka lebak ka kiri. Eta teh hor. Kemana karep anjing diganen ku aing sia. Jaka lupa urang nagara hormanihor. Ai sampean ku Barja Sakti di mana kaula di negara Parangku Barja. Kaula ieu teh keder jalan duluna ka Madukara kaula teh. Nek naon anjeun ka Madukara? Wah. Ngemban tugas kaula ti Raja kaula Mahaprabu Gubarja Kusuma. Tugas naon? Kaula teh nyata kesan nyulik hiji awewe nu ngaran Dewi Subadra pamajikanana Arjuna. Raja kaula bogohon. Bukan mah cenah geulis si Subadra teh, dek dipaok ku kaula dulu. Ai anjeun datang ka dieu jaka lupa sarua kaula ge. Ari ka Madukara. Maksudna kaula datang tujuan ka Madukara nek newak anu rek nyiwat Dewi Subadra. Oh jelema teh. Wah gelo. Lain ingin dewek mencan konek ya maksud dunungan kumaha euy. Da ka mah telat pikiranana. Baheulana tara can pernah nonton sandiwara deu. Aka mah can pernah lalajo cokek. Naon cai sia cokek tolol. Cokek pengaronggeng belegug teu ngalalakon. Ai taun cuma hirup teh sok tahu leuh. Marokana beureun cokek teh naon? Goblok si jawala dulu, sadenge-denge we deuli colina teh. Jaka lupa rek newak nu maling Subadra. Ieu. Ke asa teu ka dia. Asa teu nyambung ye. Maksudna kumaha teh? Sabenerna kaula lain jaka lupa. Lain jaka lupa. Saha nu sabenerna kaula? Nyaeta sabenerna asli urang dieu. Urang Amarta. Salaku lurah Tamta Bandungan jaga keamanan negara. Agel
sia raek sama ledoka tipu orang Gusti deui atuh meuni tok moal nanti aing kejeblok caritaan saha ngaran anjeun nu asli saha ngaran maneh nu asli kurang ajar ngaran kaula Krincing Besi saha Krincing Besi Krincing wayang cicing Krincing Besi Badalungan pada maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar cicing bot cuman abi 3 lompatan ieu kan Badalungan Bima Putra Bima Kuntet Indonesia Indonesia ya naon warben cicing tonggor cepot besi kepret we cicing tonggori dewala kepret we lain si cepot keke katulah kulakuna dulu Bima Putra Kancing Jaya Kancing Aket Kancing Jaya pan Jaya teh aket belegug bener aku kita teh nama aing eta ka jelema nu beureumeung eta beuki gemes wae Kancing Jaya Arimbi Suta Arimbi Jablay naon sia naon sia naon coba naon Arimbi naon cenah eh Arimbi naon sia Arimbi Suta lain Arimbi Suta lain terus salah deh Arimbi gelis cantik molek bahenol lain kitu lu dari kan kaula lain Arimbi Suta incu agencu hagan nyelepat janguan cek abdi Arimbi Suta incu agencu bageuleun pakai jideun sia Arimbi naon cenah jawala Arimbi Jablay juragan tuh incu agencu si dawala cuma incu saya nyebut Arimbi Jablay Arimbi gelis cakap dia oge mahina sia kanganyang ibu tampil yang we incu agan anu lepat ku kupingan meureunna kitu geuning eta mah jeung batu sarombongan ge nya ya para sia we kitu jeung batu sarombonganna teh lamun dijieun rombongan topeng geus jadi jelema ieu Arimbi Suta Gatot Kaca Gatot Gajeleng bitis aing digecuk bitis aing digecuk mantakan oke ngejedok jadi jelema mah ulangan newo wae aduh jamaning bitis aing inung suku cenang ditincang aduh mending ngelenyer aduh kerasana teh mending nyer oh sia itut cu dawala sana itut si cepot tuh maneh jadi nya agan gede-gedengan wae agan mah si Arif nih itut mah
Lain pikai jiden aja nama Gatot Kaca Rakabino sampean di dia salah kulura tamtama negara ngajaga kamana negara Amarta walah katipu salaput hulu aing sampean rek nyiwat bibi Subadra nganung harti bakal adu harapan jeung lurah tamtama negara Amarta nek milih mana hayang salamet anjin gara mulang tapi lamun anjin hayang diborogot Gatot Kaca nganung harti pek bisa mobos ka Badokara jago anjin bisa maneh mobos ka dapur menang maneh nguah sang goreng di peuteuyan enak Aisyah kunaon da walad tengah ke bos sungut bau belum peteuy cai cicingna dulu cicingna dulu Gatot Kaca undang apa sampean geus nipu kaula rek kumaha sampean dik dituluskeun pamangsuda marik mulang kagok borontok kapalang cara mangkula dulu kagok geus kanyahoan da kaula geus dipertanggungjawabkeun resikona kumaha oge jadi sudi mati tega perlaya kaula jeung tibatan balik mawa paisan kosong Subadra ayeuna kerek dicokot ku kaula pot awas pot hati-hati pot hei pegek syarik melaan dunungan sia kaula rek melaan dunungan kaula wani teu kaing montong loba bacot gondrong lah didudut ku aing deuleu wah sia dasar sia si kulit si irung tiktak si buuk jabrik si beureum beungeut si huntuna murag hiji sia si taramandi si bau sungut si ayeuna beuh sok datang paneuri wae sia mah komo si ngadorong motor labuh di buruan sia anjing di lembung eleh euy marokana mun nek aya nu karunya nya si tukang nilep duit laku komo sia masih beuki udut tara meuli daekna mentaan wae si pagawean nyelang malulu lamun hayang udut teh anjing juga goblok eueuh elehna teh si jurig euy si pagawean osok nyopet korek api situ kumaha aing lajik lu sia teh geuning loba cedana da leungit jeung rombongan ieu teh cicing panjang kokot geus teh ulah diantep ayo bejaan ulah dia balat kepung waku buaya mangep tewak si Gatot Kaca jeung nu ngaran si Cepot pokona kaula menta hayang gelut ijen patetunggalan jeung anjeun Gatot Kaca coba jelema itu tukang ulah dilibatkeun lah riweuh bagian abdi teh mah Gusti kaul mah hayang jeung Gatot Kaca langsung deuleu oko begelan patina mung jeung nu ebel mung jeung dukun palsu yuk teu geunap disebut dukun palsu dulu
Meurepan si anjing diana pun kelek tuh. Hok sia goblok sia wani mah. Kan bot sing atos-atos kan kade ieu jelema teh sigana melain jelema samania. Tenang bot. Sigana ieu jelema 20 mania. Upami agan pitu tama jeung ieu jelema samat abdi 3 kali kan. Nyamatna teh nya Abah Odoy. Keun bae 2 bungkus deui oge gitu. Awas bot, awas dulu. Kurang ajar sia dulu. Sok ka dieu wani mah goblok. Wani ngabongahan Ka dieu. ka dieu siana. Ka dieu siana deu. Kurang ajar Sia sok marokana meureun neng teu wani ngalawan jelema kitu dulu. Tinggalikeun. Sok. layak wae geus sia. Ai taun siga nu heueuh dulu. Beranganana mamahi dulu. Haling da bala haling. Agan sing hati-hati jeung iatna. Sing waspaos deui. Jalmi ieu teu seueur balatna. Tenang da bala. Pamikiran tanagi sampai samat abdi 3 kali. Nyamatna apana ika jarum blek sabatang deui gitu. Dek naon sia? Nek deungeu lain tadina mah ngan kanyahoan leuh. Bener-bener teuy. Si anjing maledogna teu keuna deu. Kengkong. Aduh aing mah teu kena deuleu euy. Ada apa gerangan? Paru wae sia maledog deuleu. Anjing. Dudungan anak katimpuk. Dudungan serangan ditimpuk si goblok. Haling. Ayo. Keprakeun bala dia bala tusangan sae ulah duku si deuli. Ayo siap gatot modar sia lurah tamtama coba woi iya tuas ieu jelema sok beakeun edan teh dulu ieu jelema dulu iya Modar sia. Haling bot Kan haling pasrahkeun ka abdi haling urusan kaula beres kan. Modar sia teh. Gelo Syekh aing ge goblok dukun palsu mah dulu ulah dilibatkeun urang ajar di si pesulap merah tidak kelut jeung aing leuh modar syekh 2-0 Kang. Beres. Sok. Bot tong pipiluan bot Moal agan moal. haling Saya. Beres ki ada. Beres Kang. gelo syekh ngap deh hari gua aing ditengar si jurig deh katut kaca mod 3-0 Kang. Masuk terus. 3-0 teh sia. Ayo.
sia. Oh. Awas saja bot. Wah. Si burung dulu. Gununganana di tengah lah. Garelo bener lu sia. Aduh. Lompat ke mana sih? Agan? Dia lompat ke mana? Ih, agan mulai gitu. Awas ya dulu. Dia lompat ke mana sih cepot dulu? Awas dia lompat ke mana? Hugun. 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 Lompat ke mana sih Bang? Awas ya. Mana dia? Hah? Aman? Aman? Ya. Hah? Nyakok? Kumaha nyakok dari PC yo? Benang sia. Liu kan ampun kan. Ampun kan. Aduh. Liu. Ayo sia. Ayo sia kumaha deui. Sok sia kumaha deui. Kasurupan ya. Hayang naon aduh, hayang naon Akang? Saya ya. Hayang kopi pahit. Hayang dawagan. Oh, api-api kasurupan sia dulu. Hayang ngudut. Saya nu asup ka maruga si Cepoda kaula nu boga di dieu. Anu ngageugeuh dina tangkal asem. Kurang ajar si api-api dulu. Duh, api-api dulu. Kucing naon ieu? Kaulah ucing garong. Hayang naon dulu kucing garong? Hayang ngopi. Hayang udut tinggal sabatang deui. Si Cepot lamun teu salah poe ieu gajihan dulu. Lamun memang si Cepotnya kasurupan gajihna moal dipikeun ku kaula, Titipkeun ka kucing garong. Engke lamun si Cepot ge sadar bakal dipikeun. Wah, tu percaya dulu. Aduh. Aya naon ieu kan? Naon? Aya naon? Gimana ieu? Duh. Pura-pura sia deui. Abdi bieu kunaon kan? Duh. Pura-pura sia tibang labuh tina motor teu naon oge. Maju deh. Mau sia kalah kabalap. Saya nu asup nih. Jurik eking. Hei dia kebarian lo euy. Babarian asup, babarian keluar lo. Plus. Sarojo ngereunung kelo aing dulu. Alah, kelo dulu euy. Awas jangan nyanyi lo euy. Berjuang di medan perang.
lain aya kutas ieu jelema ieu. Iya. Woi. Iya. Woi. Di kumaha dea. Ampun. Benang Jang. Benang. Benang si kujubar kejebur. Belah mana benangna? Beh kidul. Belah kidul. Beh kidul. Deket cukang. Sabar pengkolan deui. Dua pengkolan deui. Geuning teh kenepi. Nya kedeung deui. Kedeung deui. Bara pengkolan deui. 2,5 deui. Padahal mah tadi ngoyak wae na ieu. Bulan. Alhamdulillah, hatur nuhun Abah. Bade mulang. Sing berkah salamat di jalanna. Sing dugikeun deui ka bumi nuhun Abah sareng Ibu. Aduh luar biasa kolat dewek dulu euy ti leuwih liang. Tebih dulu alhamdulillah ya Allah mekelan ka Akang. Aduh. Ada jeung monoyot dulu euy. Anjir monoyot euy. Alah mana hayang kieu deui. Aduh. Hayang kieu dulu. Oh. Goblok teh. Beungeut aing dikihan. Kurang ajar luntur ilmu aing. Pika sebelun eta nu ngaran si Cepot. Lain eta nginumna bala liter si kurang ajar leuh. Coba bau pedih deh. Kurang ajar lu. Semua kabeh hancur Gusti. Nah Gusti bohong sur. Gusti ngompol. Lain ngompol aing dikihan lu. Kusaha? Gusti Cepot. Anjir. Eta kuani deuleu sebeureum beungeut. Gina nih loba naker. Aya 2 embereun mah lu. Lain nginum naon eta jelema nya Gusti? Teuing teu nginum cokocok meureun. Wayahna. Ayeuna adalah lamun urusan kieu wae moal aya monyet hideungna. Moal aya panustunganana. Maksud Gusti kumaha? Itu si Dawala, si Cepot jeung si Gatotkaca. Bebenyokeun ku maneh. Kerahkeun pasukan kabeh. Pokona dina waktu ayeuna kaula rek langsung ka Manukara ngan itu si Gatotkaca pangpangna si Cepot aing nitip. Mun kapanggih rak gaji beungna ku sia. Deukeun aing dikihan deui. Dagorkeun deuleu cokeng guruna. Pokona sok alihkeun perhatianna. Pasukan cenah leuwih loba datang ka dieu sae ulah ku si dieu cokeun mangga lah urusan abdi eta mah ayo. Gitu ya kayaanana Gatotkaca dikepung wakul buaya mangapku wala dia balad kot buta angkot buta Ananging sadayana daya nu mangapulia ngungkulan kasaktena Raden Gatotkaca mung ieu patih ku baraja sakti tiasa lolos nyaeta kawewengkon Madukara nyaketan kaputren dan tawis lami ye Dewi Subadra ye sang patih bade ngayakeun reka perdaya kitu kaayaanana bari jeung
ingis katohian kuno jaga dia kaputren sang patih keketayepan maksad badainya ketan nyeta kaputren segjang ngiwat Dewi Subadra gitu aya aduh rada hese oge ya kabla kumaha ya sangkan caina hirang laukna beunang pipetaeun ada lamun kaula kieu da moal aya naon pasti curigaeun bakal loba nu nanya cenah kaula urang mana wah sia ayeuna mah hutang pati bayar pati dulu hutang wirang bayar wirang beungeut aing geus dikihan ku si Cepot nyeri hate kaula dulu mending ke kaula melih warni mindah rupa nek ngajadekeun si Cepot teh dulu supaya gampang leuh moal loba pertanyaan da geus loba nu ngabuheun ka si Cepot mah awas ya Cepot dulu marukana meureun aing teu boga ilmu aji melih warni langsung ieu patiku Baraja Sakti rep sidakep sinuku tunggal mati ni babahanan satur dia catur araning opat dria araning angen-angen sirbudut cipta kalawan rasa sidakep dua penanganana nyaeta ngawatek aji malih warni sapa munut ginurunan sapana jatina kanan lir malam tu malaping-aping nyaeta salin wujud janten asra jingga mamalihan kitu kaayanana ya sia anu dewek deui ilmu dewek kuat ngebul sok sia Cepot deh dipitnah sia ku aing irung leutik dasar si korong nongtot deh si jelema eueuh ka paur